si Adeng dia pas beres gelut ya si Adeng kunaon. Kurang oge bawa gelut gerak. Atuh bongan itu atuh. Ngajak ribut. Atuh da. Enggak ngadagon di setengah jam. Geus angkat. Di hiji sakola aya barudak anu ngageng. Maranehna kabagi kana 2 geng. Geng kahiji ngaranna teh Banana Nut. Anu hiji deui mah ngaranna teh Destroyer. Di hiji poe 2 geng ieu teh telat abus ka sakola. Geus jam 7 euy tah sumpah. Bangun. Geus jam 7. Ayo. Maranehna langsung siap-siap tuluy indit ka sakola. 15 minutes later. Satpam udah bisa sogok garpit ya. Oh benar. Eta tapi topi copot bajiga tuyul. Ieu nya barudak bapak mah lainna goreng kamaraneh teh sangkan ngomong wae teh. Dia teh geus sabaraha kali bapak teh ngomong, heuh saha maneh teh? Odik diam, Pak. Diam tah maneh babawana ieu teu balik pisan aing mah. Nah, kasih kuring wae. Maneh kan babawana suka berangan gitu. Ieu di ieu. Henteu Pak, Bima. Jalan cicing maneh. Ieu awewe di kabarengan. Balik pisan maneh. Waduh, ieu geus jam sabaraha tuh? Geus jam pulang dulu ya, berarti guluna. Pak, gitu heul teh. Belajar, jempai tinggal. Wajib dibuka. Hop, buka. Iya guru cicing kan. Sila. Naon kali daratang ieu? Bapak. Iya, si Epul. Tah Epul lah. Epul nongkrong ka Bapak. Pak, tinggal Pak teu meyastukan Pak itu mah Pak. Iya Pak, si Ai labu di jalan si Engel. Buka heula weh pugu, buka heula. Iya baju ieu naon baju ieu. Pak, ai Bapak ieu. Bapak gaul teh. Cari cili Bapak style Bapak. Tinggal di Bapak kapal yang ngambil. Bapak masih jam sakieu kene. Baris. Lain balan. Balarikeun Pak. Balarikeun Pak. baris oh baris tak lewat gitunya. Buka. Aturan bisa mah. Sia di kacamata naon eta? Lagi saruan apa di kacamata? Bandana. Bolong. Iya, eta jaket buka. Style manehna. Ya guru pijaan. Bere napas. Bisa modar. Ini naon anjing kalau kabar redang. Si Ai rambut Pak. Si Epul. Salah jeung si Epul. Si Epul Pak, si Ai. Si Ai jadi korban Pak di dieu. Jadi hate Pak. Eta mah takdir kudu lamun, kudu nyalakeun si Epul. Si Epul telat we. Si Epul boga panas teh deureut teh ieu, ngadeureut teh. Eta baju. Geus teu ngomong wae. Heuy.
palidinya kita. Atuh. Jangan sampai salah. Geus kabeh salah, strike kabeh. Tagor ku helm. Hei. Gus. Itu kabeh. Woi, Bagus, Bapak. Dung, panas dung euy. Panas dung. Dicangkeun. Panas, euy. Ayo beakan rokok eta urang panas garpit. Capek ieu mah. Ieu nanaon dia? Panas pak cangkeun pak. Heureui wae atuh heureui wae. Beki panas. Kau hadir merubah segala. Sok heureui wae. Cicing. Sanggeus disetrap barudak bananana ngadon caricing heula di luar. Laina langsung arabus ka kelas. Kolon semua ya bang. Di bandara bener juga cabenya. Makanya bandara we beureunya juga cabe. Mana sah? Jarot, awak, badak, kalangan. Bagaya nurutan we baju di kieu-kieu lah. Mana naon eta di kacamata di Saya ke sekolah. sarwana tuh. Beda ai gobolong. Wah, bagaya. Awas juga kudu. Mane kudu dicetek. Bagaya. Bandara beureum dagoan di parkiran euy. Ieu naon awe we nuhun. Hai, menegar melisnya. Emang gelis dah makan skincare. Ih, ya gelis lah ada pakai skincare mahal. Cuma mahal, kayak tuh ada perubahan mah. Iya, tetap bu, benerkan heula garu manis. Sirik itu. Sirik mah barek. Iin Rohaya hadir. Ici Kimochi hadir. Ella Rodia hadir. Ada Saada hadir. Ida Jessica hadir. Udin Bedog hadir. Ipal Arif hadir. Dudung Walu John Epu Asep Tongtola Odik William Mana Jody Siti Nurbaya Nego ya Dinten Ayeuna Bentar bu, bawa tadi ya hampir sadayana entah kesariangan dah bu. Ingon payun mah ngarang ciputnya. Kade umat teh. Pamesar kan apa? Ayo pamisakeun manusia. Biasa lah lu. Nah, kita kagudu. Nya pokoknya mah kitu we nya Bu nya. Ayeuna hari naon Bu? Hari Rabu. Osane satu Bu. Hari Hari ini Ibu
gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, eta anu caralikna anu dina bangku turun ka kursi. Rapi. Lima tos rapinya Bu. Canggul. Hai orang absen nya. Aku. Ada yang berdiri? Hadir. Romli Golok, Hadir Bu. Jarot Mahpudin, Iya ya. Tatang Salempa, Iya. Edi Galon, Ya hadir. Dadan Oprun, Yuk. Neneng Gurubug, Hadir Bu. Kai Eha, Hadir Bu. Maisaro, Mimin Tumila, Hadir Bu. Oneng Beauty, Ayo Bu. Onah Racing, Hadir. oh haradirnya sadayana ieu teh. Hadir Bu. Hadir. Dinten ayeuna urang belajar tentang ieu nya naskah drama. Sok ayeuna urang dibaragi kelompok. Naon Bu ah mi kelompok wae Bu. Tosok drama-drama Bu ah hoream. Individu ya. Ayo waktu materi nabu. Ibu mah Ganti tugas nanti. Bu ah ganti materi. Ganti materina. Lewat Bu lewat. Berapa Bu bukunya? Biasa ada ieu kalau ieu kan mengenal diganggu juga. Kelas berapa? C. 12 tes. 12 C Pak. Bentar nggak waktunya Bu? Tadi iya. Iya ge. Sadiangan sadayana Bu. Sahungkul anu kasiana teh. Sadayana ya Bu. Sadayana Nah, kira. Ini naon ge? Kelas 1. Jika nanti apal style wae. Apa nama kieu Bu lah? Di omongan esai mah budak teh. Jadi kumaha ibu we pada di kumaha oge. Terus ibu terang teu bedana ibu sareng atlet pelari. aduh pikiran terang lupa. Ya pokoknya mah atlet pelari mah larina teh di lapang lamun rumah di pikiran rapi. Bel balik sekolah di sada, breng barudak barali. Tomorrow. Assalamualaikum. Kamarana ieu teh we lagi can ka sakola jam 7. Oh, deui kelas teh. Salah, Bob. Tidak, apa tuh? Naon buru. Eta tugas drama sih ya. Wah, maknya Dah kelas batur ge geus nyari kelompok lari dulu ya. ting urang mah geus kelompok ka jeung si Odi. Sarua urang ge. Sama. Ayo. Si Siti sadi deui deui. Geus atuh tadi geus aya di dieu. Geus buru-buru urang ka kampus nya sok atuh. Buru atuh ieu bantuan ayo beres. Kudu umpan hariket di mana sasapu teh acan. Ayo. Mana apa tuh tadi si itu Indra dikirimnya eta nu sok urang dicaritakeun. Mana ieu gandeng geus minuman nanti. Bae aku ada haus. Ayo orang ka kelas geus gandeng ngagibah wae. Ayo. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Sukses
Apa tuh ya? Ayeuna tugas drama sih. Kalau sepatu mah mesti bejaan ya tugas drama ini. Tapi geusnya cari ting saha ngomongna. Ya kawe. Sieun mah jeung sieun mun sakelompok jeung si Odik. Nah, teuing si eta tadi ngomong. Nah, saya nu kurangnya. Amin, Andi, Ona, si Neneng jeung si Tin kan ditambah beurangnya. Berarti anu kurang hiji. Sahanya? Si Maya Saroh. Nah, udah tadi teh si Maisaro teh nitipkeun surat ke Abi. Nah, udah panggil tadi di jalan. Tadi teh Abi teh nitipkeun surat ke Piket tadi teh Jalan mana? Jeung tadi di saha? gerbang teh jeung ka Bogona tadi teh panggil. Ih berarti etanya ngabang jeung Pak jeung jeung ka Bogona jamangan. Tapi kumaha nah? Ngirim surat. Dina surat teh panggil di jalan tadi teh. Bari jiga nu sieun geuningan naik motor teh. Berarti susulung kota kan? Bener. Kayak orang bejakeun. Sing ke kelas lain. Wah, sepi kan nih. Susah geuningan. Nah, amaneh teh mau kantor tumben teh datang na isu-isu. Urang mah tara mau kantor betul orang di kafe. Ih, akanan aya teh jam pertama ya? Aya ulangan. Oh, aya kitu. Sok cek jadwalan. Sok tinggal di jam pertama. Oh, heueuh geuningan aya mah tos. Ngabal, teu aja. Urang mah tara ngapalkeun, urang ngiron we. Ngiron we. Merah itu. Ieu, Tin, ari kamari upacara ka bagian kelas mana nya? Kapal tak ada kuliah mah arurang. Berarti orang teh latihan. Atuh. Orang latihan terus ari upacarana. Ieu, tim mimitinya asli libur 2 minggu. Sok 2 minggu ayeuna geus sabaraha tahun. 2 tahun aya. Geus beurang sih Neneng jeung Cintin mana sih can datang we kieu? Teuing atuh. Kan eta mah biasana ge bareng. Pasukan beurang. Assalamualaikum. Dengan panjang butuh, diomongkeun Panjang untuk. Panjang umur. Amin. Amin. Sok dadoa. Ye, kenaon? Ngapa-ngapa? Ayeuna jam pertama mentak datang beurang wae. Ya Allah. Tinggal di jalan. Aja. Iya dah, kerjaan. Apa geus bejaan? Aing mau bejaan. Kan dia bejaan. Kan si Aing mah biasa lagi nge WA. Neng, kebejaan apa tuh di ulangan? Sok ayo masuk bejaan sok beurang kapal teh mun. Guru kok kuncen aya guru. Tuh mabuk saha pelajaran saya. Pelajaran saya. Kenapa kan? Itu mau buku tuh kantor mana ya mau kuliah? Aku kurang linji we. Kelas berapa lah di kelas aja. Ayo Dadah. Wah. Ini kemana isuk milu pecah? Di mana? Biasanya di lapangan biasa. Ayo, gas. Tong ngomongkeun futsal asup. Tadi di rumah. Gas. Di mana ieu mulai korek jorona tahu kayak kieu nya. Atuh, kumaha saya weh atuh. Orang bieu malak buku di kelas apa tuh? Ayeuna ulangan. Ulangan. Udah no. Jam pertama. Tenang bejaan teh kamari. Ya, orang karek datang di si Entin. Orang ke kabarangan sampai teh. Si Aing, sahabat teh ngobeja teh si Aing. Si Aing kira ayeuna ulangan cenah. Udah no. Madul. Gase, enak mah. Ngadekeun sih pas keur dietakeun. Kamari cenah di beja. Di pura-pura Ayo bae batu. Terus mending asup bola we, asup bola. Kayak masalah kerjakeun mah kerja sama aja. Kiceu we. Maneh we atuh. Siap. Kayak urang-urang di ron heuh. Assalamualaikum. Datang ke siapa ayeuna urang ulangan.
Acan. Ibu mah rasaan paling ibu kan dari kelas nubananya. Jadi anu rajin di dia. Min ayeuna ulangannya. Ibu. Tuh. Atas saya sama doa pula. Orang absen pula. Ada yang hadir? Romli Golong, Hadir. Jarod Mahmudin, Tatang Salepang, Dedi Galon, Dadang Ofrun, Usep Wong, kayak keterangan ya teh. Aya ge alpakeun we, Bu. Nenek guru Bu, Ibu ayah. Ai Eha, Hadir Bu. Maesaro, Itu Bu, cek si Ainya tadi pas di jalan cenah. Si Maisa mah di jalan Bu jeung lalaki geura. Ibu, Bu, jadi apa? Jadi itu mana? Jeung lalakinya iya. Jeung kamu udah tapi Bu kirim surat, tapi kirim surat. Asli mah, nggak salah pakai orang tanya ke dia. Panang Resi, hadir. kau ayeuna bukuna di maraskeun heula kan buku. Mau daripada orang nih kabeh kalah-kalahnya di sini. Ibu ada tanggung jawaban data. Izin sekolahnya. Sekolah kita terconteng tidak. Kana itu teh ulangan atau saya nama ulangan sok. Ibu, wih melendung. Jangan podcast. Jangan podcast eta teh. Wih teh. Ih, Ibu mah. Bu, iya ada sampai sepupu Abi. Abi dengan aku, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ieu kamarana tah cenah ka pamagetna. Biasa we Bu. Awe Bu. Sok sarali. Di mana we bebas? Ayeuna ibu bade ngabahas tugas drama sataacan kanu tugas ibu bade ngabsen heula. Ingin Rohaya hadir. Izin Kimochi hadir. Ella Hadia hadir. Ada Saada hadir. Ida Jessica hadir. Udin Bedog. Ipal Arif. Nasariana Bu. Dudung Walu. John Epul. Asep Tongkolang. Odik William. Siti Nurbaya. Hadir Bu. Nah, ayeuna ibu bade ngabahas drama per kelompok. Sok tentukeun ayeuna kelompokna bebas 4 orang. Bebas ku hidup dipilihna. Campur Bu. Campur. 5 Bu ah. Ayeuna itu jadi mas. Ya sok 5-5an. Bu, jalan hukum, Yos. Odik apa yang bisa? Dik, ulah aja ulang tadi, Dik.
Paparayun. Makan Bu ibu. Jajanan Bu. Melihat ke ulangan ya Bu. Incer bukan di kelas. Malah macet. Malah kumpul. Biasa. Angkat tangan, angkat kakinya sok. Jawa dulu. Jawa ya. Enak. Jangan dibatur aja. Ini atas suku na angkat. Tak. Gitu kan. Bu liar misalnya Bu. Bu tengah nih Bu liar. Ada petang ciklak tinggal tuh. Bisa ganti. Ada di tinggalan. Kenapa lu? Sira. Atos Bu tadi, atau sama tadi tos dibejan ku abi tos dicariin tangan apa? Iya Bu lanjut Bu. Lanjut. Suayana barang itu. Ayeuna ieu bae pada uji deui, sok hideuk kerjakeun deui, siap kami gandengnya. Sing rame Bu. Atur dong segala. Minutes later. Sok waktu tasnya tersayapnya kumpulkan, sok kumpulkan. Yo saya beres na. Oh iya, dua deui. Dia deh Bu. Yo saya lah sok aya na. Mau ada buta aja di sini. Baik, aku udah ganti mau ganti lagi. Baiknya daripada temal bukunya, daripada diukur. Diukurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanya kelas iya teh kan apa kelas naon? Nanya apa? Bebuyutan. Tiba heula urang lain maksudnya itu kan keulangan cik ngartinya. Karena ieu ngajakeun eta ngajakeun. Adanya kan tata di pas disulang kumaha. Tadi teh malah ditimbul di sana. Di sana
Bisa ngagerung-gerung. Vario kene. Iya. Rada gerung. Ajakin Urang aja lah. Dia mana dia? bae soalnya nanti hareukeun dek nepi mana tuturkeun Saya mengajak panjang ya. lain da mimiti urang mah teu mimiti naonnya baheula geus dek damai-damai mimiti mimiti sorangan Gandengan deui. Ngajakeun eta pasti paham. geus ayo atuh balik kalau urang tadi kardigan di mana nya Kok sarua aya ngomong di ditu we. Trap deui wae. bisa ketemu Keur hoream sakola teh. urang kocai heula Sok atuh tong lila. tapi eta barudak di mana bieu Gusti heula parkiran meureun. enggak tukaruan we di ditu urang teh nyusulnya Siap. urang kocai heula we Tong lila. tukaruan we Siap. Si Neneng juga anak kacai. Seturkeun ah. Neneng dek ka mana? iya Lami. mau bade ieu buku emang bade naon odi Mandi keur nyarios. nyarios naon Musuh itu. eh Tong lami. asli na bade ngantosan Kantosan di. ya ngantosan heula we Lah si Neneng kenal ya ada bandi. odi nah nya geuning ngantosan teh Ya ada bandi mah setia kan Neneng. nah gitu pikir teh mau naon emang odi bade naon nyarios naon ieu biar aya barudak kan kayak pipesea Wah, badan tuh udah jauh tuh di ditu. si Rom teh ngantosan di ditu tadi jeung barudak Baik dah sakedap ieu mah kan tadi barudak kagandengan. nah adi eta mah sebenarnya ya kumaha nya dan neneng mah tataran naon dan neneng teh nu diulangan tadi sebenarnya teh nah gitu garangan neneng itu mah sahnya abang payu we ya baik Kela urang daguan lah si ieu si Neneng jeung si Romli. Datang ya tadi. Soalnya cenah mah ti cai cenah mah. ini lila kan cai teh naon naonan teuy urang kieu Ah, sakit tuh. oh iya gini Kela lah enggak ada garis Neneng lah kacai cenah. Oh, siap. Aman. Belum. Selfie. Kela euy. Kela. Ari si Neneng ka mana? Ngomong nama kacai dia Gimana teh ka kacai urang. mah? Sorangan dia mah. Asal ieu. Kan pas geus nunggu 10 menit tidak. 10 jam. Kurang digibahan dah. Gimana atuh? Gila alam anu pager neng nu pager gede Alam semesta. gede teh Kang. Balik nang rada gerung-gerung eta. Odi cuman ngegandengan kelas. Barunkeun ah. Enggak. Nah, ada barengnya. Neng, Ada bareng. nah asa bareng si Odi. Ada barengnya. Curiga. Padahal tadi barudak si Odi geus di heula. bareng lah. teu apa abi mah Padahal tadi barudak si Kacai Odi. teh sorangan. nya emang sorangan kan dia datang sorangan Bye-bye lah. Ayo bye-bye. so iya wae pikiran teh Balik, balik. Jadi untuk, ada untuk atau bisa ngadangu atuh. Iya, yang abi keur nyeri gigi. Ayang-ayang lah, tidak untuk atau bisa ngadangu atuh. Masalah, we bubar, wayahna balik. Tok ani mah dina lega lah atuh. Dar, omri sabaru aing. Kayana. Naon atuh lah, lihat sagala. Sok, omri. Bisa kalem. Bisa kalem. Kalem atuh. Neng aing geus sok. Tong sok modus kasih eneng lah.
Wakawani siap balik kayak Inggris tepar teh. Tadi mana dia tekunan naon aman. Tekunan naon? Tekunan naon dia tekunan naon? Tadi dicari kan. Mana kunon di? Mana tuh kunon naon di? Anjir biru tadi teh pedah naon? Teuing teu paru udah biasa we di eta mah kitu. Masak kan? Jadi masalah. Hampurannya gara-gara kurang meureun si dalam. Saling ngaranna we tuh kunon naon. Urang kitu nyanyi. Tadi si Alin Cik. Naon? Ari Ici apal teh kasih neneng-neneng anu geng itu teh. Oh, neneng eta apal tuh rek naon? Hayang apalah igena naonnya? Rek naon, Odi? Iya, urang geus dipeleh. Ane nu bener. Asli henteu ketang heureuy. Rek naon atuh? Henteu naon we. Apal teh? Apa atuh? Naon sih pada. Iya. Tuh tingali. Oh, kira dina urangnya. Heeh, sok. Wah, berat HP teh sagede pantok. Digeuleuh. Oh, nu ieu nya. Entah nu eta. Atuh, nuhun ah. Dewe di Naon? imah. Mana tong macem-macem. Moal. Pelet meh lintung. Bisi gelut ai mah. Kira ku aja awewe. Siap naon? Naon Ci? Keur ningali pulsa eta di surah-suri sorong. Mikir apa bade? Tadi tuh kan itu. Atuh ningali. Kaca ieu lah Ci ah. Ini siga nu rewas kitu. Bicara Ini sahanya Sasa. Ada curiga orang curiga mimitina Gak bisi we lah. Sok dia marah dengan aja. kan marane orang kan ayeuna babarengan unggal pe jeung marane emang aya naon bisi we. kan dia ge pembatuan naon kan Bisa kan nya kan sunat beres geus kepotoan kan langsung jauh HP soalnya. Ya. gitu kan masalah lagi orang kan wana naon emang aya bukti Terbuka, lain bisi hayang apa we eta. we HP nu ya masa lain saya nah lensa saya teh lain ieu mah induk urang Percaya lah, percaya. Euy, kabut euy. Dia tahu ngaranna teh split bottle ya. Ku Inggris mah. Aing bisa euy. Nyali gerak. Sawana teh bisaeun. Salah sasaran mana mah. Urang yang cicing euy di jampean mah bisa ieu. Bang jawab HP sorangan atuh euy, keur nongkrong. Iya kira ramean atau saya mah ulin ge tong jawab HP ya. ya ieu urang mah di WA tuh linu urang hargaan lagi di WA Di WA aku mah. cip kaca Ya, kumaha kela jemeng. ya HP na beak pate dia itu urang WA balik heula cenah kitu gak main naon urang apa Asa tutumbenan mane ditita balik. eta apa kan balik teh kan biasana kan Bareng-barengnya. iya kan bareng-bareng ayeuna kan meureun nu urang aya keperluan butuh urang kan ayeuna di urang keur indit ka Bandung di urang indit heula heula Kade. Yo.
Kade salamet. Ieu nya, jalannya. Ayo. Ada yang bisa nih mah, tapi kalau Siap, kade ya. Aya nama mah we awe. aman ya, aman. Siap. praktik pelajaran naon eta saya bisa kamu masa kenal si neneng lain si nenengnya curang ya si neneng video anu curang dia curiga teh bener tuh bener si neneng anjing si etanya bejakeun ka mana baru udah kumpulkeun we tuman geus kieu mah banyak di belakang atuh main di belakang mah kesopan lagi udah agak bisa kan atuh apal bener eta teh maksud tanah urang ya jeung ketua geng di bobogohan si nenengnya nanaonan duaan dia saon Mampura urang sebenarnya bogo kasih neneng bogo naon terus kudu duaan gitunya ulin ya terus mana kan apal atuh ya. Geng ieu teh musuh bubuyutan arurang tiba gratis tapi kan mana teh tong sok ngalibatkeun hati atuh orang karek ingat mana pas nongkrong balik ti heula rek ka dieu duaan gitunya urang bisa ngajelaskeun atuh mah kabeh soalna mana beda di tongkrongan tumben gitu urang bisa ngajelaskeun kabeh teu beda terus mana naon deui ngabogohan ieu rek kaheureukeun rek balas dendam ka geng urang heula mana ulah waka salah paham da urang eueuh niat kaheureukeun ka sieu teh urang bener-bener da terus balik dah balik naon deui ieu ka dieu jeung urang banyak diantarkeun da keun bae atuh dagoan di LA engke jam 8:30 gas dagoan dah tong ka mana-mana capek euy praktek kami John, kalau orang bikin sinting doa, tembus orang dari Ciawi. Dia tadinya apa kan saling kan Instagram itu orang kan ya. Kalau merasa kurang banyak sebaliknya kayak
tengit mah nya urang. Naon tadi kok orang masalah baturan urang? Hei, kalem atuh. Biasa we maneh. Kalem sok obrolkeun heula. Geus mending ge Sok bari dieu. Sok dieu. Ieu barang-barang teh minta buktina heula. Dieu mana dibejak mah paparan suruh minta bukti. Sok wae dikirim nyata. Kasih cing. Mana ningali? Dikirim kasih cinta. Cing, mana dulu kan cing? Kali dia asup dulu kana Mesti ngajarkan ngedit, si manyakeun ngabohong sok tinggalin heula. Tapi dah sih gaya editan. Sini heula tinggalin. Kan ini Sidik geracing bener aman. Ulah pedang masakan gitu. Tapi tinggal dah. Tapi dah itu siga beneran. Soalnya pas teh si Odi nanyakeun si Nenek. Ari si Nenek ka marane sok urutaran naon. Sidik kan pas saya tadi tempat tampulangan kadang seserian benjong HP-nya. Nya, bener curiga. Terus Jadi dia nyata nyata curiga. Terus saya ada kumaha? Link teh ya. Atau tanya aku. Urang ngobrolkeun we atuh urang ngobrolkeun. Jeung udah kalakina. Ari urang mah teu naon sih awewe ganti lalakina euy. Malah berkah. Bener moal. Pasti bakal digelutin lah masalah di kitu lagi lah gitu teh masak bisa. Kan geus tahu seberapa mata kan. Iya we, urang ngomongna baik-baik heula, ame teu jadi masalah. Ayo tuh. Tapi udah sih asli anjir. Asli. Hei, ini selalu suriang wae. Ieu urang teh. Heuh. Urang teh rek nyarita tentang si eta si Ella. Ngagosip saeutik bae nya. Bae. Dijemput ku kamu nu anyar, marane apal tuh. Wah, emang boga ini maknya. Tong kepo. Kabogona teh nya Kepo ya tuh. nya. Rada Kasep. Masih rada goreng patu tuh kamari lah. Lu mana sih kan emang renang teh boga. Boga nu anyar saya teh cuk disungkut. Kasep tuh ayeuna. Rada suing jeung budug lah saeutik. Ih, dadaing kan dengan persamaran tong dibeja-beja. Moal atuh. Yang mana kenal? Iya nempel lu tadi, mana percaya sih lu tadi? Kadi gerak. Kadi duk. Kumaha? Percaya tuh tinggal di. Tadi teh Sintin eta nemokeun foto si Nenek jeung si Odik tinggal editan lain. Editan tapi cik urang mah editan dah. Enggak sih kayak mun aja mah tanya. Itu sih tapi eta mah asli Graciana soal si Odik teh pernah nanyakeun si Nenek. Oh, Tapi pas dah eta nya. nyampe gerak tapi dah cek urang mah nya ieu mah editan mah mungkin si Odik itu. Ngahianat ke barudak mah mungkin. Heuh si Odikna ka mana ayeuna? Teuing enggak bisa bareng jeung urang. Telepon Tadi mah ngomong cenah tita cicing di dieu, tadi ditu. Marukan tadi ge lieur nah cicing di dieu. Tuh, si Odik. Ka mana wae atuh? Mun si eta kemana? Di mana wae nih? Budak euy, telat. Urang. Makanya masalah euy dia kada. Masalah naon? Itu beres. Sok nyarita heula. Karena dia Urang teh ulin jeung si Neneng. Oh, berarti bener. Cing, Neneng. bener cing. Yang editan Neneng si Romli. Nah, mana maneh nyar WP omongeun karek beres. Dah, masalah hati mah bisa dibohongan dulu. Urang Tadi ge maneh mah ngawadul bahasa eta nanyakeun IG si Nenek. Resep maneh. Berarti ki cara mama maneh ngayana ti barudak atuh dik. Cek urang ge maneh ulah hubungna lah jeung barudak si Romli mah lah. Terus dung tong emosi dung. Terus ayeuna rek kumaha dik? Jadi kieu urang diajak panggih si Romlina. Nah, geundah Nyari masalah maneh mah. kieu kumaha? Hampura we urang ka barudak hampura. Nya urang da teu daek ayeuna kudu manggihan lah ari hayang beres masalah mah. Mun marane mun ngabantuan bae urang sorangan di dieu. Kumaha rek ari susul moal? Tahu anjir lamun sorangan mah. Ayo, bae da pala. Susul. Sawe ka dina punya. Taricing di dieu. Kan dagoan di dieu. Ngalakuan. Kade-kadenya. Urang ditunggal di dieu heuh. Urang tong ka mana-mana heuh. Kumaha atuh ieu mah euy
Si Odik mah ada sugan teh moal kieu. Atuh jang di bejaan. Tidak ngomong nama cenah mau mana naon. Geus bae lah bae. Beda gomen ke Udah, please ya si Adeng ya kurang si Adeng. Ya si Adeng dia pas beres gelut ya si Adeng. Kurang oke dong. Gelut gerak. Enggak, tuh bohong itu aku. Banyak ribut. Atuh dah. Enggak dagon di setengah jam. Tomorrow. Jadi kita ya Bu, kumaha sangkan baru date ditoa-toai ieu. Kumaha pami jam ieuna diubah jam masukna pada di longgaran gitu kok jadi teu kasiangan wae. Aduh, enak mereka mah ngareng hapelan. Aya naon, Neng? Abi bade kasihan terang. Dinten kamari aya anu galelut terus aya korban anu mau. Tinggal ieu tinggal. Astagfirullahaladzim. Ayo atuh orang tinggal ka bumina. Ayo. Ibu salaku wali kelas marane. Alim aya kajadian jika kamari deui anu aya nepikeun ka korban. Nuhun video oge ibu tongayong tinggal deui aya kejadian kitu. Ibu tetap capek ku sikep marane anu teu biasa diatur. Bae mah ibu nyangaskeun we ka Bapak BK. Kumaha saena? Kieu nya. Hanya nuhun tos nyangakeun ka abi ti wali kelas. Janten barudak nya. Iya teh kejadian teh lain kejadian leutik. Dan nepikeun ka aya korban kan? Nuhun. Tah eta korban teh nyawa. Teh nyawa manusia. Manusia teh tak ngerti bagaimana nepikeun ka aya korban itu. Ai marah nih. Negara teh naon sih? Bikin ke itu kita tuh babaturan maneh mau teh geusnya nepi dia mah tong nepikeun ka aya kejadian kos kieu deui rek dialulang moal tarik ya bapak ieu sampai jalan ka tempat aya kejadian kieu deui. Tapi dia masuk, ayeuna mah salaman. Kabeh di kelas. Ieu kelas ieu jeung kelas ieu salaman. Sok. Yuk.